Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco, dina danget ayeuna urang neraskeun deui dongeng Rusiah Eulis Marlina bagian kedua. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ari enggeus na kudu kumaha kitu ari hirup teh. Hayang we atuh hirup nurutan batur. Imah aralus pakaya seeutik-eutikeun boga. Jajauheun make ngabogaan radio mah. Atuh ulah ripuh-ripuh teuing we hirup teh. Ulah nepi ka dahar manggih sore henteu isuk. Pake hiji lesot mandi. Yeuh kaya cuk salakina bari diupna malik. Dina soal permilikan jalma mah teu beunang diseruakeun, tur ulah nempo teh kana tahapan anu luhur wae. Tuh reret mah anu sahandapeun urang, puguh we lamun seuk urang ningalina kanu luhur wae mah matak ngabakar kana pikiran. Ilikan anu sahandapeun urang aya nu leuwih sangsara balangsak batanti urang onaaman beunang disebutkeun untung keneh. Dahar bari jeung kurang seueuh ge manggih keneh awak can orat-orat teuing. Atuh hees puguh nyangkorahna najan saung segede plok bari jeung butut ge masih keneh merenah mupakat jeung batur. Yeuh kaya lamun urang hirupna tanggah wae kaluhur sok komo boga hate panasan mah cilaka matak nimbulkeun pikiran lalaki jadi gelap. Poho kana barang batur, poho kana kaimanan, jeung poho kana dasar hukum agama jeung dari gama. Pan maneh teh nyaho saeutik-eutikeun kana pituduh-pituduh dina hadis jeung Quran, kalawan maneh teh keur ngalakonan ibadah anu 5 waktu. Jeung deui maneh ge sok rajeun ngadenge aya jalma anu dihukum ku jalan poek pikiran, anu taya lian ngagugu nafsu ngumbar amarah. Hayang hirupna mewah bari jeung teu dipikir pi akibateunana. Nah kira-kirana lamun urang nepi ka daek ngajalankeun anu sarupa kitu, kalawan nepi ka diringkusna kuno berwajib, nah moal jadi cerik balilihan atawa naha teu lebar kuturunan lamun urang nepi ka ngajalankeun hiji hal anu teu dipikarido ku pangeran. Atuh usahana ulah usaha kana jalan kitu. Ari enggeus kana naon atuh cik pikir ku maneh lamun lalaki geus mogok tina usahana anu hartina jalan kitu salah, jalan kieu lain. Ceuk cohagna mah nete semplek nincak semplak bari ku pamajikan diojok-ojok atawa direraban wae. Kana tangtu pikiran jadi panas. Anu sarupa kitu mah atuh maneh teh nitah kana jalan teu bener ka salaki teh. Keun atuh sing sabar, sing ngumawula kana kaprihatinan. Hirup urang alasna ngan sakieu, teu ayeuna sugan isuk, teu isuk sugan pageto. Nya hantem we nya kitu salawasna seumur-umur dek ngumawula kana sabar. Geus bosen jeung geus wareg bari nage tiba heula ngahakanan wae sabar jeung wayahna. Paribasa usik bari sing sabar, usik bari wayahna, ulah-ulah kaburu di ruang. Ayeuna mah geus wae kieu Kang Indi, lamun sakira ngarasa seunggah nyang hareupan keperluan rumah tangga batan jadi rudat keur kana pikiran Kang Indi mah geus wae saheulaanan mah urang pepegatan heula. Itung-itung urang segah sugan hirup aya perubahan, ceuk pamajikanana kalah malikna teh ngajak pepegatan. Ku ayana kekecapan tinu jadi pamajikan kitu riwai beungeut salakina jadi beureum. Hate ratug pinapsueun ngagugudug panon mencerong kana beungeut pamajikanana anu harita nyikayah sanggeus nyarita kitu teh tuluy ngabalieur bari bangkenu bibir maneh nyungcung. Bener maneh teh kaya boga tujuan hayang pepegatan. Teu sangkanya hirup teh alusna keur teu ngingetkeun baheula mah keur aing manggih kahirupan. Meni teu sirikna ngugung-ngugung badaya ti maneh merwel daratang jol ieu muntang tulung. Nah ari ayeuna beunang disebutkeun aing kari cucukna boga tujuan deuk nyingkahan. Paingan bondoroyot maneh ka ayeuna-keun eueuh ngarelola ari geus eueuh seseupeunana ti aing mah.
beh nama ngalalandehanana teh seueur aya rezekina loba dunyana ari geus beak mah teu aya laler-laler acan nu nyamperkeun badi we kaya kieu mah boga pamajikan teh pidunya jeung pangeretan naon make nyebutkeun awewe pidunya jeung pangeretan sagala rupa gagabah teuing nyarita teh pamajikanana malik nyangangang deuleu jeung nyana iwal awewe kitu nu disebut pangeretan mah awewe pidunya awewe bela kana dagingna wungkul di mana salaki sunyah meuni teu sirikna ngalendehan meuni teu sirikna asana geui nog bebereumna dulur sia ge jeung kolot-kolot sia baheula ka aing keur aing lubak libuk sagala aya meuni ujang deui nah ari ku ayeuna sanggeus aing kieu teu inget-inget nah atuh ari nyaho awewe bela ka daging mah baheula make ngawin aing timbal pamajikanana bari nage aing mah teu hayanganan ka sia lamun teu dulur sia nyusulan aing mah anu saolah-olah nyered-nyered kudu kawin na teu ingat kekecapan sia baheula waktu aing disusulan geuning pok-pokan sia nyaritana kanu jadi lanceuk kumaha make ngabasakeun kuring mah cicing di dieu moal di kolot moal kajeun deuk ka mana wae nuturkeun indung suku lamun kuring teu kasih anu mah nya tapokna cek dulur sia ditujukeun ka aing ngaran si Indi nyao di dieu mah bari nage teu ngomong kitu teu ngomong we nya ayeuna mah lah megeus Kang Indi ayeuna mah kuring beresan tong ngalobakeun teuing catur memang kuring nu salah kuring awewe bela kana daging kuring awewe pidunya jeung pangeretan di dinya ge sarua we hirup pada teu gablag hirup numpang ka batur nya capek naon sia sok sakali deui ngajablog salakina bari ngadanghakeun sirah pamajikanana ka tukang meningala gedai kana bilik mentong kitu deuleu sia tek aing dek dipodaran ku sia timbal pamajikanana bari ngarawas kana beungeut salakina kuat bared tapak kuku ku ayana pararea omong kalawan seuneu hurung cai caah antukna salaki jeung pamajikan pas ea mani rongkah nakara silih cabok silih tongtak di jero imah mani bubrag budak kokoceakan cerik ge geus teu dipalire awahing ku sarua pada narapsu ngadenge sola budak kokoceakan tetanggana anu dareukeut mani ngadeg-deg di buruan kolot budak awewe lalaki samalah di antarana hiji awewe tengah tubuh gegerewekan tulung-tulungan kapaksa hiji lalaki geus rada kolot unggah ka jero imah kasampak anu keur galungan silih ulang kana buuk silih tongtak baju nepi ka kameja salakina kuat karangsak dirangsadan kudu jadi pamajikan eta lalaki anu misah teh kapiakina nyikayah gawe saralak sirilik ka ditu ka dieu da puguh sakuatna ge tanaga aki-aki ngan sakadar noro weco nitah eureun kanu keur galungan bari leungeun ngabedol leungeun salakina pageuh ngabedol leungeun salakina karewok ngabedol leungeun awewena ngan kitu jeung kitu wae waktu nu jadi kapiakina nyikayah keur ngabebedol leungeunna teu kanyahoan gewewek wae leungeunna digigil meuni pageuh nakera nepi ka akina gogorowokan awahingku nyeri aduh nyai ulah ngegel leungeun aki aduh lesotkeun ieu mah leungeun aki walau tulung yong geus kitu mah rob wae tatanggana kurang leuwih aya 8 arungah tidinya karawak awak Indi dibedol ku tiluan nepi ka lesotna nya kitu deui pamajikanana dihalangan kalawan dina pelabah cecekolanana aya nu mencet da puguh keur ngegel leungeun akina sigana lamun eueuh nu mang mencetkeun cecekolana mah amo bisa lesot leungeun akina ge kadang-kadang bisa cacad da buktina harita ge mani geus genteng tapak huntu wungkul ambekanana Indi mani ngahegak kesang merolok kaluar tina saawak-awak diuk ngalungsar bari nyarande kana bilik nyikayah sanggeus dipisah mah gauk wae ceurik bari meupuhan dada sorangan di barungku nyarekan lak-lak dasar kanu jadi salakina geus jempe nyikayah jempe salah seorang ulah ngocomang wae geus jang Kindi sing eling karunya tuh ka budak ceuk hiji lalaki bari ngahalangan Kindi nu nyirilik dek neunggel ka pamajikanana lamun teu kaburu dikenyang mah
Cik kunaon maneh teh kaya saban usik didengekeunana ku aki teh hayang gureger wae pasya era atuh da maneh teh geus karolot geus meujeuhna runtut rawet awewe ngahargaan ka lalaki atuh nya kitu deui lalaki kudu pada sarua silih hargaan silih ajenan keur mah kaayaan hirup batan sakieu hayo make darder doro pasea ke kumaha lamun seug aya nu kapoekan salah saurang cilaka meureun moal saha anu susah moal saha anu wirang tangtu urang-urang keneh geus aki keur abi mah tetep dek menta pondok we percuma rumah tangga panjang ge kaya kieu mah awet rajet hikayah nyaritana bari riwih rawah ari soal eta mah teu bisa ngahalangan euy teu bisa nitah keur kolot mah kari tergantung jenis pada jenis ngan ari kahayang kolot mah ulah nepi ka kitu mun teh masalah saurang aya kasalahan kudu silih hampura moal abi mah aki tetep teu suka teu sudi boga awak deuk dipake panyiksa lalaki nu kitu patut mah gebleg naon sia teh kindi batan kitu siga rorongkong hirup teh sia bebengok sia ge gableg naon deuleu geus ka ditu angguran jangkin dimisah keun antep tong dilayanan anggur ka ditu nyingkah ceuk hiji lalaki bari nyurung-nyurung awak kindi nitah nyingkahan pamajikanana kulantaran awak indi haban disurung-surung antuk namah ngaleos indit bari ngarawel samping sarung jeung kameja tina sasampayan ditepas indi ngagedig lempang ngajugjug ka imah indung bapana anu harita kasampak bapana keur digugulung kuno jadi indungna jeung ku tatanggana keur mah tas pasea rongkah jeung nu jadi pamajikan nyampak bapana keur digugulung atuh puguh we rarasaan pikiran indi asa beuki nambahan paroek ningali nu jadi bapa boga panyakit dadak-dadakan tur sigana teh ujug-ujug ripuh wae kakarage dek gek diuk indungna ujug-ujug ngaguk-guk cerik dina siraheun salakina anu keur ngap-ngapan sakadar panon kucap kiceup bari jeung mawur abah kunaon abah teh ceuk indi bari ngarampa awakna karasa tiis meuni camewek teu beda ti gebog indi ceuk bapana bari panon ngagilar kagigir abah hampura nya kumaneh didugakeun ku abah maneh sing bisa mawa diri kudu kumaha kana kasabaran jeung katawakalan ngan abah dek mihapekeun indung maneh kalawan maneh ulah poho ka anak tinang tu anak maneh jagan inggeto bakal jadi hiji jalma anu berguna pikeun agama jeung nagara Omat sing hade ngurusna ono hampura urangnya Kang Madi tong make nyarita kitu Kang Madi sawangsulna abdi kudu dihampura rumasa loba kadorakaan tinu jadi salaki dan sakadar bisa mupurah wungkul kanu jadi salaki teh Kang Madi aduh Gusti inna lillahi wa inna ilaihi roji'un hampura Mang Madi ceuk tilu jalma anu harita keur ngariung meh bareng ngucapkeun kituna teh kalawan menta dihampura ku ayana bapana indi anu katelah Madi tekung sigering lila geus cunduk kana waktuna ninggang kana mangsana titis tulis tiang widi mulih ka jati mulang ka asal ku ayana pamajikan Madi anu katelah ono cerik meuni teu sirikna mebetkeun maneh bari jeung jejeritan atuh tatangga-tatanggana anu dareukeut Mani tamplok kabeh daratang ngadenge Mang Madi mawa teh bari eta tatanggana daratang teh sabagian loba make jeung barang kirim sagala tanda nyumbang milu bela sungkawa kanu kapapatenan teu kitu ge geus jadi kailaharan pikeun adat urang dinya mah meuni kasitna keur ari aya kapapatenan teh tara kungsi dikeprak deui pada harideng sorangan entong boroning anu kasebutna aya di imah najan nu keur barang gawe di sawah ge kuat eureun nuna pagaweanana merlukeun kanu kapapatenan
kulantaran harita waktu can sakumaha burit kalawan jalma-jalma loba nu datang atuh harita keneh ge mayit teh teu kungsi dipetingkeun tuluy dipulasara sakumaha mistina kulantaran cek penerangan sakaol lamun mayit dipetingkeun teh karunya. Teu sakumaha lila sanggeus mayit beres dimandian kalawan geus beres disolatan tur geus dibungkus ku boeh harita geuleuyeng mayit digotong dina pasaran dibawa ka makam anu tayalian mayitna almarhum Mang Madi dikubur. Sabada mayit dikubur indi jeung nu jadi indungna dina waktu harita keur carendekul ditepas bari ngalamun anu ceuk pamikirna asa teu sangkana keur tegering heula teu naon bapana Kindi maot. Ari katambah-tambah pikeun Kindi asa beuki nambahan kanyerian ceuk cohagna hate pating sereset asa degerihan ku hinis awak lir kapas ka ibunan ramoh poe leuleus satulang sandi taya tangan pangawasa. Jabati kitu teh mana mikiran hirupna sejero ngalakonan rumah tangga dina sakitu taun teu weleh dirongrong ku panggodaan anu tumiba kana dirina teu weleh rudat jeung rudat salawasna mana nu jadi pamajikan adatna asa beuki nista tur make keukeuh hayang pepegatan. Ku kitu teh mah geus teu jadi kahelokan memang kitu carana pikeun jalma anu serba kakurangan teu weleh aya cocoba kana dirina anu hartina ceuk basa batur teh mah netes semplek nincak semplak kitu salah kieu lain. Tapi dina hal kitu teh rupa-rupa jalana aya nu memang nya dodoja diri anu hartina baris yang harepan tina sangsara kana nugraha aya oge anu tina rumah tanggana rudat tuluy pisah jadi senang keur salah saurang di antara salaki jeung pamajikan samodel hirupna rumah tangga indi jeung nu jadi pamajikanana ayeuna. Wallahu alam duka kumaha balukarna ku ayana gugujrudan nepi ka nyikayah keukeuh hayang pegat. Mak ceuk Indi sanggeus lilana karetas ngalamun kakara nyarita deui kanu jadi indungna. Kumaha peuting keteh deuk ngayakeun tahlilan mangkaning kuring boga duit ngan kari 30 perak deui. Kan wae Indi tong make jadi pikiran soal tahlil mah. Kulantaran tadi mak papanggih jeung Mang Ajengan Mbah Romi saurna dek di tanggal ku anjeunna nepi ka 7na cenah. Sok nyeri batin teh mak keur kuring mah las ingat ka Abah beunang disebutkeun kuring diurus ti leuletik nepi ka sakieu geus boga anak can weureuseuh mulang tarima ceuk Kindi nyaritana kitu teh make bari jeung cimata carinakdak ngarasa ngeurik ati ku ayana ditinggalkeun ku nu jadi bapa rumasa can bisa mulang tarima anu sanis tina anak kakolot. Ngadenge caritaan kitu tinu jadi anak teh keur indung namah lain ngawaler anggur segruk cerik deui bangun nu kanyerian boga rasa asa kasuat-suat tina omongan nu jadi anak. Malah keur Indi ge ningali indungna cerik teh teu karasa cimatana ngalembereh nu teu lila pating kares celak ragragan ninggang kana samak sulam salancar anu keur dipake diuk ku manehna jeung ku indungna. Mak kuring deuk ka imah heula sakedeung deuk nempo budak engke ka dieu deui. Indungna unggek bari ngareret kana beungeut Indi tetep tanda deudeuh kanu jadi anakna anu harita keneh Indi ju turun ti imah tuluy ngaleos anu maksudna deuk balik ka imahna. Kakara ge meunang 20 lengkah teu kanyahoan geus dur deui bedug magrib disusul ku sora adzan. Alhamdulillahirabbil alamin ceuk Indi bari lempangna digancangan kulantaran sieun teu kaburu salat magrib. Sadatangna ka imah Indi teu buru-buru unggah tuluy kebat ka masjid anu ceuk pikirna sieun kaburu akhir manten. Teu kungsi lila sabada salat magrib kalawan tas wiridan gejelik turun ti masjid ngajugjug ka imahna. Tapi barang srog kagolodog hatena ngalenyap dumeh ningali di imah cara neom keneh ari katambah-tambah jandela kamar masih keneh bolongor can ditutupkeun. Teu loba nu dipikir deui kalacat Indi unggah ka imah tengah tongo ka kamar jeung ka dapur eueuh sasaha iwal betrak-betruk di tengah imah pabalatak. Geus kitu kojengkang ka kamarna barang ret kana kolong dipan hatena ngaranjug ruas lain di kieuna ningali koper wadah pakaian eueuh jeung parabot dina peti geus parongpong eueuh sasiki-siki acan.
tak tingali dina luhur dipan aya pakaian manehna wungkul ditamrukeun jeung bebututan kalawan make ditumpangan surat sagala anu teu leledak gancang pakaianana teh dirawu dibawa ke tengah imah geus kitu berebet suratna dibuka kalawan harita keneh dibaca anu unina kieu sareng hormat Kang Indi ieu abdi ninggalan surat langkung ti payun mugi katampi kalayan mugi ngahapunten ku ayana abdi parantos wantun ngantunkeun Kang Indi atanapi anu hartosna abdi tos kumawantun ngejati ieu patempatan taya sanes ku ayana abdi kumawantun ngejate ngaraweskeun ka Kang Indi ulah dugi ka abot ku ayana kitu wayahna ku abdi sareng ku si Eulis dikantunkeun urang sami-sami silih doakeun ti katebihan sinareng perkawis murang kalih mah tong janten emutan margi jaga ge moal kamana kalayan aya paripaos moal poho kawalungan komo ieu tos terang dirupi bapa sakitu wae ti abdi sakali deui urang silih doakeun mugi-mugi Kang Indi sing papendak sareng kanugrahaan baktos abdi kaya nah kaya tesangka nepi ka palebah dinyana hirup teh ceuk geuntes hate Indi anu satuluyna teh santas maca surat paninggalan tinu jadi pamajikanana teh anggur ngalamun ngarasa hareunag babakuna ras kanu jadi anak meuni teu kungsi papanggih heula menang saparapat jam tas ngalamun kitu jung nangtung gebrug jendela kamar ditutupkeun geus kitu rigidig mangkuan tanggungan sol dikaluar-luarkeun ka tepas nya kitu deui gembolan pakaianana dikaluarkeun ditumpangkeun kana tanggungan jepret panto dikoncikeun ti dinya mah jut wae turun ngaleos bari nanggung tanggungan sol ditumpangan gembolan pakaianana anu maksudna deuk balik ka imah nu jadi indung kira-kira menang 100 meter eureun deui kulantaran papanggih jeung hiji lalaki kakenalan manehna pira ku atuh kendi wayaki waridek ngidar onaman jeung naon make barang kasagala dek pindah maneh teh tanya hiji lalaki bari ngarampa gembolan pakaian nya eta tuh Kang Kodir pogo kuring teh keur mangge cocoba mana nu jadi bapa tadi tas maot mana nu jadi pamajikan mabur nasa kitu nu maot kapan Mbah Madi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bener mani teu aya bejana pisan eta kamari kungsi papanggih jeung akang samalah keur ngalalengkong moyan diburuan make jeung menta bako sagala ka akang teh eta nyeri naon cenah nu matak teu geuring teu naon kuring mah mani asa diheulang teh lain bobohongan Kang Kodir ari perkara indung budak kumaha make jeung mabur sagala rupa Kodir nalengteng nakar sigan nu panasaran hayang nyaho kana sarsilahna rumah tangga kindi biasa teh we Kang tina urusan kepentingan rumah tangga kukuring teu pati kacumponan da puguh usaha batan sakieu ku akang ge karasa usaha ayeuna sakieu peuheurna alah batan ti buah mahoni payitna teh tapi ripu sotenan ketang keur hirup kuring we meureun dan nu sajana mah katinggalina teh biasa lalancar ari palebah dinya nama jang kindi keur akang mah nu sarua tahapan handap sapagodos teu aya bedana jeung Jang Indi samalah keur nu leutik mah hampir rata-rata humaregung anu karasana ku akang ayeuna kurang-kurangna pagoh atawa teguh keimanan mah mata kolong cek basa ayeuna teh mah matak nimbulkeun gelap pikiran cacaremed kana barang batur keur akang mah dek mihapekeun kanu sarua jeung tahapan akang moga-moga ulah nepikeun katimbul poek pikiran poho kana kateguhan batin jeung moga-moga ulah nepi katimbul ingkar tina rel hukum agama jeung dari gama teu aya bayana urang hirup sarakah da moal sabaraha ratus tahun umur urang teh nu mata keur akang mah Jang Indi tisaprak ayeuna ninggalkeun tepi kaki wari geus hampir 4 taunna da teteh teu merean we hayang boga pamajikan deui teh kulantaran nya kitu sok sieun teu kacumponan ka hayangna sok saleuheung meus ninggangkeun di awewena anu sarua jeung urang pada tahan uji jeung tahan nyakal kana kasadaran eta mah kitu we Jang Indi keun wayahna
ulah kapala ngumawula kana kasabaran, nagas kumaha najanjum mariit maratan langit, kalawan biji elci mata getige, dagas kitu milikna urang, pe katunya urang silih doakeun jeung akang. Sawangsulna Kang, sami-sami walar indi bari sasalaman geus kitu mah ngincid deui lempang bari nanggung tanggungan sol balik ka imah indungna. Tekung silila indi geus nepi ka imahna kalawan tiburuan keneh ge geus ngagegero indungna. Ma, waktosna kabujang see pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.